Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayat wallahu a'lam bimuradihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinarang syukur mutlak milik Allah Maha Ghafur. Shalawat wa salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam Nabi akhir zaman nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana diutus janten rahmat ka sadaya alam. Teh hilaf ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'atna, malah mandar dugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyontok kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan singkat cepretan syafaat min yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dimuliakeun para guru, para ajengan, para kiai, oge teh hilang nu kusim kuring dipika hormat para ibu-ibu, aya ibu-ibu, ibi-ibi aya, nenek-nenek aya, nona-nona aya. Alhamdulillah. Ngadegna simkuring di pertempatan nu kahijina simkuring sejak silaturahmi nepangkeun nami simkuring Sahrul kawitna di Kampung Burujul, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota. Gagah Kecamatan Garut Kota, ang cicingna di kampung tenan naon lah. Tak kaleresan ayeuna teh simkuring nuju PPM, praktik profesi mahasiswa. Simkuring kuliah di UIN Bandung di Fakultas Dakwah Sinarang Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, praktikna teh ceramah. Makana sababianna alhamdulillah dina siang ayeuna simkuring tiasa silaturahmi ka dieu ka Masjid As-Sobari, Kampung Ciamanah, Desa Sintang Ratu, Kecamatan Wana. Alhamdulillah. Nu kaduana simkuring oge sejak thalabul ilmi, margi thalabul ilmi teh mangrupakeun kewajiban urang ti mimiti ais nepi ka dipais. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Para ibu nu simkuring dipika hormat, dina kesempatan ayeuna urang judulan wae. Judulna teh amal. Nah di judulan amal sabab kurang ayeuna parantos nincak di bulan ke-12 bulan Zulhijjah, tegasna urang aya di penghujung tahun 1443 Hijriah. Ibu-ibu ti mimiti orok nepi ka ayeuna geus kolot
loba keneh taatna atanapi maksiatna, loba keneh sujudna atanapi dorakana. Tah dengan ngaku kulantaran kitu cocok temana amal ngarah naon, ngarah di penghujung tahun 1443 Hijriah ieu urang kaayaan husnul khotimah mawa amal mawa bekal pikeun urang jaga di akhirat. Margi anu ngahirupkeun urang teh Gusti Allah, anu bakal ngamaotkeun urang oge Gusti Allah. Sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an surah Yasin ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Saenyana kami anu ngahirupkeun kanu maraos. Jadi Gusti Allah anu parantos ngahirupkeun ka urang sadayana. Urang teh asalna turunan ti Nabi Adam. Asal urang teh ti surga. Maka engke begitu maut ajal urang geus tiba, urang teh kudu balik deui ka surga. Pertanyaanana, kira-kira nu tadina kabeh manusia asalna ti surga, engke balik ka Allah bakal kabeh ka surga tanapi moal. Berarti bakal aya nu asup kana neraka. Tah jalma nu asup kana neraka teh eta teh meunang alamat palsu. Naon sababna? Sabab asal urang teh di surga, Nabi Adam teh di surga. Maka begitu urang engke maot balik deui, urang teh kudu balik ka surga. Mudah-mudahan urang sadaya sing kagolongkeun ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna nahnu nuhyil mauta. Saterasna ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jeung Allah bakal nuliskeun kana perkara anu geus jeung bakal. Jadi amal urang nu geus qaddamu nu baheula nu heubeul teh bakal dituliskeun. Ti mimiti balik urang nepi ka maot bakal dituliskeun. Ibu ieu loba keneh maksiatna dibandingkeun taatna. Loba keneh haram jadahna dibandingkeun sujud dina sajadahna. Loba keneh dorakana dibandingkeun taatna dituliskeun kabeh. Wa atharum jeung tapak bekas urut urang teh bakal dituliskeun. Makana aya asar tah ieu masjid ieu majelis taklim teh asar ti guru-guru urang baheula. Makana aya haul di urang mah mengingat jasa, mengingat asar manten-mantena anu parantos tinggalkeun alam dunia. Tah eta teh bakal wanaktu dituliskeun ku Gusti Allah. Jadi asar teh penting, makana di dieu urang pentingna amal teh. Makana sim kuring tadi ngapayunkeun salah sawios hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Di mana-mana maut anak Adam tegasna manusia bakal pegat sakabeh perkara sakabeh amalna illa min salasin kecuali tilu amal. Nu kahiji shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Tah ngarah urang engke begitu maut boga azar, boga tapak anu alus, oge bakal mawa bekal anu terus ngocor. Nu kahiji urang teh kudu getol sedekah jariyah. Jadi sedekahna teh ngocor, ibu-ibu tos pupus anger ngocor pahalana teh. Bapak-bapak tos pupus anger ngocor pahalana teh. Sabab eta kaalebetkeun kana sedekah jariyah. Sedekah teh kabagi dua, aya anu wajib, aya anu sunnah. Nu wajib naon seperti zakat, aya zakat fitrah, aya zakat mal atau napi zakat harta, wajib dam. Ibu-ibu kamari basa bulan puasa ngaluarkeun zakat fitrah Bu, ngaluarkeun. Ulah ieu mah zakat fitrah teu mampu baju 2 setel sewa. Zakat fitrah teu mampu kue babalatak salemari, orson, opor kabeh nepi ka bulukan barang teh. Zakat fitrah teu mampu. Naudzubillahi min. Tapi di dia mah moal aya sigana mah punya. Moal aya moal mengaku. Tah nu kahiji ganjaran amal teu bakal terus ngocor sanajan urang geus pupus ge nyatana sedekah jariyah. Nu kadua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu manfaat tur di alam manfaat. Sok sanajan ilmu urang saeutik tapi manfaat insyaallah eta teh bakal ngocor terus pahalana.
sabab pang alus-alusna manusia teh nyatana manusia anu manfaat pikeun nu sejen. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makana urang sing jadi ahli-ahli ilmu nu gaduh murang kali pasantrenkeun, sakolakeun, kuliahkeun, insyaallah eta teh bakal jadi ladang amal pikeun urang. Jalma ahli ilmu atanapi nu berilmu matong baroraah engke di akhirat. Di dunia ge geus diangkat harkat derajatna ku Gusti Allah. Daun Allah dina Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saenyana jalma anu beriman jeung berilmu bakal diangkat harkat derajatna ku Gusti Allah. Tong barorah ke di akhirat Bu, di dunia ge geus kasaksian. Buktikeun tong. Buktikeun. Contoh imam punya contoh. Aya tukang bangunan. Jadi aya tukang bangunan. Di tukang bangunan teh aya laden, aya tukang, aya mandor, aya insinyur jauhna. Dah aya opat. Eta teh pekerjaanana sarua tukang bangunan. Nu kahiji laden, pangmurahna. Di dia biasana laden sabaraha Bu? 100 laden. Tukang sabaraha? 100 20 terus mandor leuwih mahal deui, insinyur leuwih mahal deui. Pagaweanana sarua tukang bangunan tapi jabatanana kabisana beda nilaina leres teu. Padahal lamun niat tang capai nama capai keneh laden dibandingkeun tukang, capai keneh tukang dibandingkeun mandor, capai keneh mandor dibandingkeun insinyur, tapi naha nilaina bayaranana buruhanana leuwih mahal. Naon sabab boga ku ilmu mah geus diangkat harkat derajatna. Tong barorah engke di akhirat, di dunya ge geus dibuktikeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana diri pribadi sareng keluarga urang sadayana sing kagolongkeun jalmi ahli ilmu anu tiasa ngamanfaatkeun tur tiasa manfaat kangge batur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu katilu asar urang ngarang engke boga amal jariah teh awaladin sholihin yadmula. Doa budak anu soleh. Ibu-ibu hoyong gaduh putra, hoyong. Tah parantos gaduh putra, parantos cenah. Hoyong soleh, hoyong solehah, hoyong. Gampang. Aya 2 resepna. Saur Kiai Haji Asep Mubarok mah 2. Nu kahiji inung bapana kudu soleh ti heula. Jadi ibu-ibu lamun hoyong gaduh murang kali soleh atanapi solehah, kolotna kudu soleh di heula. Ibu-ibu teh soleh can? Ibu-ibu teh soleh can? Pantesan atuh budakna ge salah wae da indungna sarua. Jang gara ngaji, indungna kalah nonton TV. Jang gara ngaji, bapana kalah nonton bola. Eta teh aya di dieu? Aya. Tah, syarat nu kahiji teh indung bapana kudu soleh di heula. Nu kadua bere contoh anu bener. Jang hayu salat jeung bapana bareng. Jang hayu ngaji jeung indungna bareng. Ngarah budak teh jadi contoh. Jadi nu hese mah lain mere contoh Bu, tapi jadi contoh. Hese mana mere contoh jeung jadi contoh? Bu, hese mana jadi contoh jeung mere contoh? Hese mere contoh, hese jadi contoh. Ibu-ibu ya lapar Bu? Lapar? Tunduh? Oh tunduh sami ya Bu. Hese mana mere contoh jeung jadi contoh? Hese jadi contoh, mere contoh mah sakali 2 kali cukup. Siga guru, ya barudak dicontohan ku ibu angka hiji teh kieu, angka 2 teh kieu, paling sajajar 2 jajar dituluykeun ku budak. Eta ukur mere contoh. Ari jadi contoh mah salilana jeung saterusna. Nitah salat bari salat, nitah ngaji bari ngaji. Insyaallah lamun urang sadayana anu janten orang tua ngabogaan 2 eta insyaallah murang kali urang bakal jadi murang kali anu soleh. Lamun tos jadi murang kali anu soleh mah insyaallah bakal ngadoakeun kanu jadi orang tua awaladin sholihin yadmula. Ta eta teh investasi kolot engke di akhirat anu gaduh murang kali soleh atanapi soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jeung sakabeh perkara teh parantos dikumpulkeun dina kitab anu jelas tegasna di Lauhul Mahfuz. Jadi kabeh amal urang teu mimiti lahir nepi ka maot, perbuatan urang, kalakuan urang, ucapan urang, tingkah pola urang parantos aya catatanana ti mimiti lahir nepi ka maot. Makana manfaatkeun salagi hirup sate acan maot. Manfaatkeun mumpung urang sehat sate acan sakit. Manfaatkeun mumpung urang santai sate acan sibuk. Manfaatkeun mumpung urang beunghar sate acan miskin. Pikeun naon? Pikeun beramal, terutama amal jariah ngarah pahala urang terus ngocor ke alam akhirat, ke alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu nu kusim kuring diteka hormat, Sayyidina Umar ngadawuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu kudu mariksa aranjeun kabeh, kudu ngitung aranjeun kabeh. Anfusakum kana diri aranjeun masing-masing. Qabla an tuhasabu, samemeh dihitung, samemeh dipariksa ku kami. Jadi urang teh diparentahkeun muhasabah, diparentahkeun mariksa diri, nganilai diri. Naha urang selama hirup teh loba keneh ibadah ka Allah atanapi loba keneh henteu ibadahna, loba keneh taat atanapi maksiat, loba ngahadiran majelis taklim atala loba ka majelis tak lazim. Aya majelis taklim, aya majelis tak lazim. Makana penting sabab urang teh diparentahkeun muhasabah diri. Ta ayeuna momentumna sangat tepat ibu-ibu. Urang di akhir tahun di bulan Zulhijjah bulan ke-12 urang sasarangan muhasabah diri, introspeksi diri, babener diri, nganilai diri. Cing selama hirup teh urang loba keneh ibadah atanapi henteu ibadah, loba keneh taat atanapi maksiat, loba keneh sujud dina sajadah atapi kalakuan haram jadah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun jalma anu boga amal tur boga asar engke bisa dituluykeun ku incu urang, ku anak turunan urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu cinta ka Kangjeng Nabi. Terus cinta naon buktina ibu-ibu cinta ka Kangjeng Nabi? Shalawat naon deui? Osok shalawat. Mun keur naon? Mun keur ingat, mun keur daek. Ngaku nama umat Nabi tapi sholat dilali-lali. Komo lamun usum tandur, sholat sok diundur-undur. Mun diajak pangaosan, alasannya risampean. Jika kana hiburan jauh ke kukurusukan. Cenah ibu ngaku cinta tapi naha eueuh ka era. Mun ulin make calana, calana nu salakina. Gadis oge lolobana lempang di jalan jeung molna. Bari nempokeun ping-pingna make kolor nu akina. Lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul. Ibadahna ulah kedul, kalakuan tong baragajul. Alhamdulillah. Buktikeun kacintaan urang ka Kangjeng Nabi teh tadi sore ibu-ibu salesina getol maca sholawat. Bade maca sholawat Bu? Laras bade? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya
awliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mangga sareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para ibu nu kesimpulan hormat sakitu panginten nu kapihatur, mudah-mudahan naon anu didugikeun ku simkuring sing agung manfaatna khusus kangge diri pribadi umumna kangge urang sadayana. Oge bilih aya kalepatan simkuring nyuhulkeun dihapunten anu saagung-agungna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'd mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.